Alah, genah euy moyan aing mah ampun. Sok tunuh aing moyan kieu teh euy dah. Nah, nu gawe teh kalah cicing. Aing sok tunuh aing mah kapoe kieu teh lah. Kang, Aduh, arek gawe ngadon arek sare. sare keur cicing aing berat sare sih tadi. Puguh nunutan. Itu kumaha geuning encan aku lain arek papelak sereh. Sok marales aing mah teh lah. Ya ampun, apaan ieu teh kamari teh geus meunang. Aing maneh dikarakjol ti Pan urang mah geus beres tadi ku aing teh heula. ditutungwan ti tadi. Nah arek naon atuh Maksudnya bareng atuh melak teh. Gusti nu Anu aing mah sia mah. Ari akang awewe mah beda deui loba pigawean di imah oge, sok we sorangan ngeureuyeuh atuh. Mah ieu teh kopi jeung udud. Teu hayang barang bawaan oge. Amun geus puguh barang gawe. Kopi jeung udud mah aing Orang hoream. geus puguh barang gawe mah pasti dipangmalikeun. Aya wae saeutik duit mah meureun. Hoream aing mah. Meuli heula kopi jika itu Mung sangeuk ingat kitu wae mah. Sanggup. Ya kamari pan ieu meunang ngulikeun belaan kumaha tinggal melakan. Tak ieu teh menang urang tak ieu ka itu. Ari akang kunaon menang ku kitu nya. Atuh tenang we gawe di nu sorangan ieu. Lain heueuh justru di nu sorangan kudu cingceng mah. Metere peplakan teh metere jadi. Pusing aing mah pusing. Heran si akang mah. Arek ka mana? Heran kebeuk teh heran, urang mah heran ka maneh. Ngan norowe cowe, na kumaha dina sirahna aing mah teu Arek teh ngarti. norowe cok kumaha da kahideungan jadi kolot teh. Norowe cowe maneh mah memacu pipa seaeun Heuh atuh cing hidang Kang, itu kan di kebon sorangan lain di kebon batur. Maneh ge sing hidung mawa kopi mau udud atuh. Da pasti can dipelakan, lamun si dipelakan mah meureun ku urang Beda rek semangat kumaha wah kopi. Kan mun teh keur nyekelan meureun eta ge. Udah usah eutik deui atuh. Banget ting kana udud teh maneh teh. Arek mau dipelakan ya teh. Wah, ayo ai bareng mah. Cek boro atuh cokot binihna. Bang. Banget. Aduh, ting kudu jeung aing bareng gawe teh heran. Urang ku ieu geus dicontohan tah, Kang, geus dicontohan. Kieu melak sareh teh. Heran aing mah kitu. Tentuan ge teh kudu dicontohan nyaho aing ge. Awewe naon kitu. Naon hoyo we ngajak dipasaeun wae. Semangat. Aku genah cicing di saung ya euy dah. Ya Solo lumayan nih jang meureun sana di imah. Ya Nah, kan naik balik. arek balik. Ayo tuh. Gubuk atuh iya. Hoream aing mah. Astagfirullahaladzim. Kunaon ari akang? Oke, kunaon ai maneh kunaon? Bawa ieu pan loba suluh. Kudu mau asul atuh sia teh di imah gaya keneh. Pan butuh akang yang di imah. Maneh mah ngariut-riut kahirupan jadi mau ringan tadi di berat-berat teh maneh mah. Buru pan ieu nya kan bawaan ka imah. Hoream aing ah. Mun ieu teh. Cia. Heran. Cuk. Naon atuh teh kieu teh? Naon? Orangnya bawa itu suluh. Atuh isukan deui. Lain isukan mah itu kagok garing. Isukan mah beda dibawa deui panungtut meureun. Atuh kumaneh we bawa atuh ai da. Ya alo Kang eta teh pan suluh teh gede panjang meureun piraku itu segala Lah sambil aku teu kaduga-duga acan. Ari akang kunaon? Teu kunaon? Maneh nu kunaon atuh sia teh ngan kitu. Bawa. Maneh memacu kipas siaeun. Hoream aing Astagfirullahaladzim Kang. da mau balik ka imah urang mah rek aya perlu heula. Ka mana ieu teh? Ka teu si Udin. Narek naon? Lah pokona mah kudu nyaho awewe mah urusan lalaki. Kulina pagawean diantep mana kulin Beres budak. atuh tenang. Os budak mah wae kahirupan teh pira teh tah mawa suluh. Bawa atuh ai da. Maneh banget. Yuk pasieun si teh. Berat teh mana kunaon? Maneh teh bosen lain ka aing. Lain bosan pangmalakeun suluh. Atuh isukan we sia teh. Ya Allah, ayeuna pan isukan mah moal ka kebon meureun akang ka kebon sorangan. Heuh isukan da kurang sorangan di teh. Awas rasakeun sia lamun isukan teh ka kebon. Balik. Bawa isukan. Sebodoh. Gitu we pagawean teh eta mah. Hayang tapi paseaeun we aing mah heran boga pamajikan teh. Heuh da aing mah da. Orang teh pira suluh sakitu ngan uke teh banget betul.
Di pemandangan kuat tuh gendah cicing di kebon ya. Aduh aing mah. Bari moyan kieu ya garanah teuing hirup teh lah Gusti nu agung. Hah? Naon? Lain abdi teh arek ka warung heula. Nyata aing hoream jauh geuninganan, kudu ka Lebak. Hanya heueuh ka Lebak atuh narek kudu ka mana depan nya warung mah dihanap. Nah, atuh isuk ke we atuh sekalian. Ka warung mah aing geus lohor lah. Nah saha anu butuh kitu bieu? Nya Ari akang? urang nu butuh mah. Nah, ai butuh mah atuh juk init sorangan. Heupan ari butuh ge ari mung mah nya. Kumaha atuh? Aing saku engke we jeung engke sagala rupa. Heuh maneh hayang naon atuh make kudu nitah ke warung we maneh mah hayo. Pan urang nu butuhna ge atuh meureun teh. Maksudnya sakalian. Sakalian naon? Pang nyokotkeun kue. Namun arek mah Ku maneh we atuh lah. urang mah capek di Heuh maneh ge mung, urang ge mung Udah sarua. pemberin ai ku lalaki mah Kang. Atuh da ka warung ai ku lalaki ari ku awewe sarua we atuh sia teh. Pan urang mah tadi ge capek geuninganan ku laki. Heuh sarua urang ge capek Atuh akang mudun saeutik masa kedeung ka dinya teu pira itu ka tempo ti dieu oge jauh cek urang ge kieu ti kamari oge ninganan. Lamun aya ka kebon, sasadiaan ti sorena teh ka warung, pan isuk-isuk teh langsung dibawa. Da eta maneh mah teu ngawaro. Pan ari isuk keneh nganyuk mah era. Lain isuk maksudna sorena kamarina teh nganyuk heula ka warung. Masalah da jeung akang. Jadi isuk-isuk teh teu jadi kieu langsung dibawa pan ka kebon meureunna barang-barang Kitu teh. teh nama ada ari poho ai tadi rek nganyuk isuk apanan era isuk mah teu meunang nganyuk Kang. Geus we atuh lah teu kudu ujak anyuk atuh. Udah memuar Sia mangan nganyuk kepikiran teh nganyuk jeung nganyuk we. Di kebon lapar meureunnan. Pan sanggup ge teu dibawa poho deui di dapur. Tang geus gede ngan titah nganyuk we. Nah, Kang Tani can kahasil lieur sia mah. lain asa ku akang dititah. Sada ai unggal poe teuing mah atuh. Asa ku serba salah. An hayo. Aing nu serba salah Balik mah. lah, geus ah. Heh, geus sabodosa balik mah jika itu ah. Capek mikiranna oge ah. Aing ge capek mikiran sia teh ngan hoyong we nyieun perkara we. Kalalaki teh teu cara batur. Adem ayem. Nah, ari maneh ku ngeyel we hirupna teh. Bosan aing lila-lila mah ngahareupan maneh teh. Nah dina sirahna teh enah ngaonan eta teh jelema teh ngan hayo we kitu dina sirahna teh aing heran. Ngaras we sirahna teh jeung mimacu pi paseaeun. Oh, naon ieu teh? Kunaon make nangel. Syet. Syet. Anjak pasea jeung urang maneh Kang. Yo, eta kesalaki, ampun aing mah. Nah ari maneh? Ngan kitu jeung kitu we. Lieur dina otakna teh eta teh ting aya naonan aing dina sirahna teh. Ngan kitu we. Keuceregan, kasopanan kesalaki teh model kitu mah sia. Diseret ayeuna mah ngeusan we aing bosan jeung maneh teh ah. Hoyuh kesalaki teh ngahargaan pisan. Ngahargaan akang ngahargaan teh ka urang maledog tukangeun. Sabanget ning ijin lain ka urang. Jung ayeuna mah hare-hare akang ka tengah urang ka handap. Kayak sing ngalana geuningan anda. Poho deui teu bawa bedogna geuning teh. Kudu kumaha tuh? Ari geus ieu. Kalah di tempoan pan ieu teh cau titah di ala. Gerak ala bawa ka imah heg peuyeum jadi kadaangan digoreng. Di tempoan ada mal murag ku sorangan. Kudu dipikir heula atuh sia teh nitah teh pikir. Heuh naon make kudu dipikir. Kudu jelas. Ting kumaha otakna aing mah teu kaharti maneh teh di jero sirah teh naonan sih? Di jero sirah maneh teh? Heuh naon? Pan eueuh alat nangge di ala kumaha sia teh? Besok-besok acan poho deui teh dibawa bedogna ge. Ih, aing ada teu salah nih tah mah. Da ti kamari ge dititah akang berarti nu poholin urang nu salah. Pan aing ge poho kudu kumaha atuh ai poho mah? Da di Gegelan sekalian bawa kayaknya. Salah kita. Buat kitu-kitu teuing ari maneh. Aku naon? Nah atuh make poho, pan itu butuh meureun urang bawa ka imah kitu Kang heg urang peuyeum. Geus puguh geus asak mah di dahar, digoreng ngeunah jadi kadaangan. Lieur ah jeung otak kitu mah. Heh, Lieur aing mah jeung otak kitu mah lieur. arek ka mana? Nya mah entong dah geus moal euceureuh da dituluykeun ge gawe jeung maneh mah. Wah, aing ngasoream. Jo tuh balik heula cokot bedogna. Araremung teuing da jauh.
Kumaha atuh jig sokot bedogna? Kayak kurang pangnuarkeun. Isukan deui atuh gampang sia teh. Kudu ayeuna ngalecak Lain mah cewek. biasa kalian akang make poho. Oh, rai poho mah teu kudu naha atuh sia teh. Asa ku banget pohoan, mal dititah naon poho, hoream, isukan kayak Ada apa sih di dalam otak kamu itu, di pikiran kamu itu? Selalu bikin pusing gue. Kenapa sih lu? Kok begitu melulu? Temet. Aing mah. Ah, teuing aing ge teuing. Isukan atuh sia teh gampang. Namun banget teuing ari maneh. Kuku we. Teu kararti eta dina otakna aya naonan eta tah. Kan kana pipas seakeun we aing mah. Aing mah da. Poe lamun dititah naon titah dibawa bedog ti kamari cek aing oge bawa. Entah ngawaro pannya holo baalaeun meureun di kebon tak saheran banget kedul. Ke heula engke isukan, engke deui isukan deui. Kumaha ari akang?